Pikeun yin presentasi interaktif dina pangajaran guguritan, aya cara anu interaktif pisan baraya salah sahijina ngagunakeun aplikasi Lumio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di video tutorial nyin presentasi interaktif materi guguritan dina aplikasi Lumio. Sim kuring Rahmanur Maulida kalawanim 2304208 di kelas 4H. Prodi Pendidikan Bahasa Sunda, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu video diajukan pikeun nyimponan pancen pamungkas dina mata kuliah Teknologi Digital dalam Pembelajaran Bahasa nu diampu ku Dr. Harisanto Sanugraha SPD MPD. Hayu urang kawitan wae video tutorialna. Nu kahiji biasa search Lumio di halaman Google, pilih nu ieu. Lajeng urang login aplikasina. Tah, cara login haratisna tiasa klik ieu nya baraya. Salajengna urang pilih akun Google kanggo daftarna. Pilih adult, lajeng esian ieu data luyu saperti ieu contoh, pami atas klik finish. Ieu mangrupa laman mimiti nalika tos daftar. Urang kawitan wae ku cara import PPT nu tos aya saacana dina file. Lajeng urang klik add wae. Ieu PPT tiasa diedit pikeun bahan presentasi interaktif. Lajeng urang klik tambah pikeun milih fitur-fitur nu rek dicobaan. Di dieu sim kuring bade nganggo fitur should out gunana pikeun ngumpulkeun ide siswa nu dipingpin ku guru. Di bagian ieu ku sim kuring diisian patarosan pemantik nu kudu diwaler ku siswa. Teras atur jumlah siswa nu kudu ngeusian ieu patarosan. Tos kitu mah klik next teras klik finish. Rengse, tapi ieu tiasa diedit pikeun judul slide-na. Salajengna sim kuring bade nambihan fitur sejen, klik tanda tambah wae. Nu kadua sim kuring bade nganggo fitur game based activities. Tah di dieu kan seueur pilihan gamena urang pilih rebel reveal. Cara nambahkeun gambarna turutan wae ieu lengkah-lengkahna. Pamitos milih, klik OK. Lajeng Tambahan katerangan nu rek dicirian di bagian-bagian nu kudu dipikanyaho ku siswa. Pamitos rengse klik finish. Ieu oge tiasa diedit pikeun judul slide. Dina slide salajengna baris medar opat jenis pupuh. Di dieu sim kuring bade nambihan contoh pupuh sinom ku cara ngagunakeun fitur YouTube nu aya dina ieu aplikasi. Cara pikeun nambahkeun video YouTube turutan wae ieu lengkah-lengkah. Pami atas klik add. Tah tos aya nya salajengna sim kuring bade nambihan fitur pamungkas. Sim kuring ngagunakeun fitur game based activity deui kalawan fitur game match up. Ieu game teh gunana pikeun ngaroncetkeun respon siswa dina nginget-inget deui materi nu tos dipedar. Kanggo contoh, dipalih kenca dieusian ku jenis-jenis pupuh, teras dipalih katuhu dieusian ku aturan pupuhna. Kanggo kin dina prakna teh bakal diacak otomatis, teras dicocokkeun ku siswa. Pami atos klik next, teras klik finish. Tah tos rengse, pami atos mah ieu oge tiasa diedit pikeun judul slide. Alhamdulillah, parantos rengse ngadamel presentasi interaktif teh. Ku kituna, urang simpen ieu hasil ngedit ku cara klik finish editing. Tah, anu tos disimpen teh bakalan aya dina ieu laman. Nyerikeun tos kasimpen. Pami bade ngawitan presentasi, tiasa klik start. Tah, tos aya barcode kelasna, tiasa di-scan wae ku siswa. salaku siswa, urang kedah scan barcode kelas, salaku guru tinggal klik gadit. Salajengna lebet kana fitur nu kahiji. Dina fitur should out, siswa bebas nepikeun idena nu bakal katiten jawabanana ku guru. Tah, tos katitennya ku guru nyirikeun tos aya siswa nu ngajawab. Fitur salajengna nyaeta label reveal. Dina ieu fitur, di siswa atanapi di guru tiasa katiten katerangan-katerangan di unggal bagian. Lajeng dina ieu slide medar materi guguritan. Di dieu dicontohan video pupuh sinom nu contoh videona tiasa disetel ku guru atanapi siswa. Lajeng kana fitur match up, guru tiasa klik open dashboard sangkan katiten progres jawaban siswa. Cara ngacocokkeunna tiasa tingali wae ieu contoh. Siswa kudu bisa nyocokkeun nu palih katuhu sareng palih kenca. Nu mana katinggalinya siswa ngajawab bener salahna. Dugi kana presentasi pamungkas.
Tuhnya, iya aplikasi teh interaktif pisan, sabab seueur fitur interaktif mengarajong kegiatan diajar khususnya dina materi guguritan. Sakitu wae tutorial video nyin presentasi interaktif materi guguritan dina aplikasi Lumia. Mugi mangfaat oge tiasa dilarapkeun ku sadayana. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.